Perang Dunia Katilu dimimitian dina tahun 2014. Rusia, Eropa, jeung Amerika Serikat keur perang. Ukraina ilu biung dina perang salaku subjek pamengpek. Naha warga negara-negara nu keur perang teu nyaho Perang Dunia Katilu. Urang tu dipedar. Tu diumumkeun secara resmi. Sabalikna, pamarentah ngalakukeun sagalana pikeun nyumputkeun masalah ieu. Di Rusia, fasilitas industri minyak sering meledak. Sareng perusahaan pertahanan keur seuneu. Lalaki-lalaki direkrut kana tentara. Federasi Rusia nyaepkeun sakitar satengah tina anggaran pikeun pertahanan. Tapi dina waktos anu sami, dipercaya yen teu aya perang, upami di Rusia mungkin nyumputkeun tina populasi. Fakta anu jelas neunaan perang, naon anu tiasa diomongkeun, neunaan Eropa sareng Amerika Serikat. Nagara-nagara keur perang dina perang dunia. Katilu, tapi warga henteu nyaho ngeunaan eta.